Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui mitra sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang naraskeun hanca nu katuna dinten kamari anu dina bagian 11 sayeuna kanu bagian 12 dina judul Aki-aki Nyandung. Kamitra baraya dulur-dulur baraya nu di kota, dulur nu di lemur, saudara salam dunya. Tong hilap di like, di komen, di subscribe. Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun di Banyaran. Mangah supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan. Ayo mitra baraya kasadayana manco. Nu kakantun dinten kamari teh tos alake cerakan tos bade ieu gitu nya tos bade tarwangkeun Neng Tika nyatanya Tika dan Mbak Kiaya gitu nya. Kocapkeun gancangna carita ngopi geus tekung silila papasakan nu dijieun nu diasakeun beres nya atubrak we sararea taruang Eti Kiaya Katut yang Lisa pujan mitra Neng Tika aya nama Ikin adina teh tu tambah Kumardi jeung Mbah Murdasi cing caleuhak bangun nikmat da tuah cenah nikmat pisan ya malah tuang samal lalaki aduh mun teu ye mun ieu mah hayang nambah deui ye mun keungap mah ye sok aya atuh ye juragan ukeu tamil deui sanggula sok sing kekengengan tuang ya Aki Yaya terus ki waduh terus nuhun pisan ya terus ibang masakeun setadina mah gitu arek di rumah makan tapi dipikir-pikir mending ngariung di dia ya mitra atuh gancangna carita tos rengse tararuang sadayana beres sakitunya terus sos diberesan deui gitu sesa tuang di tos diampil deui kalebet kajero-jerokeun deui we gitulah ku Neng Tika jeung Mak Eti kocapkeun ngarobrol ngaler ngidul malahan mah Aki Yaya nanya kebener kaleresan pisan agan aku maha gitu wah Eki kumaha lain rek kami leleheungkeun ka si Nyai teh kumaha atuh airaha aya mas saengalna geung abdi mah cik atuh kumaha carana sangkan bisa agak gancang tureh beres roes gitu atuh kudu bayami eta mah jeung si Lebe Odi aya tah belah kidul tuh kiduleun Mang Ajo Nang Oji nu boga tanah nu ngajual tanah tah eta kumaha tuh pami ayeuna lah da siang keneh urang badantenkeun we
naon syarat-syaratna lamun kawin sirih teh yang sementara heulanan gitu ge mah nya urang resmikeun we mitra atuh aki aya teh ngaulang heula mikir mending ya di hoya cek aki mah urang geroan si RT si RT mah pasti manehna apa gitu pengalaman gitunya sanes ari Abah Murdasim danya agan Murdasim garuh putra samareligi nembe dan nembe naros teu nembe ayeuna biasanya saya ngobrol gitu. Oh nya can ieu dua abdi mah pamaget hiji istri hiji nu hiji mah SMP SMA kelas hiji istri neng cici anu kadua pami nu kahiji mah jang dudung cek dudung nya nu ngajaga itu di toko material kumanehna diolah gitu. Abah mah syukur heula ngalalempeng we jeung nyadiakeun bahan bangunanana depan Abah simkuring nu mimitina jadi enak diturunkeun ka budak gitu. Tah pami ieu mah ki kapayuna jadi lamas mitra ieu mah dari jadi mitoha nanya pami kapayuna mangke di dieu nyapan tuh aya ge ku Neng Tika aki bisa tambahan atuh ke makumardi atau neangan nu digawe da gampil nu dilama nyabah nyaki punten ya mitranya rada tagtek tau dia ya atuh kitu urang teh heula RT na ame ieu non teh ame sugan aya solusi gitu ari RT Somad mah rada ngarti manehna nya tuh kitu sok we sauran urang badanteun kumaha cik aya jalan keluarna kumaha saena gitu ari ku pangurus satempat mau memanawian tiasa aya jalan keluar nu sae ge Bah Murdasim sumuhun mending ge kitu agan sareng pamarentah temanya anu satempat gitu pangurus satempat ameh untuk aya nanaon ke kapayuna. Oh bener gitu di euy eta saya aduh gitu usaha tuh bade di sauran wae ku ieu jeung Mardi ka ditu di nya itu di da apa mana itu tuh tanya dina teh ayeuna ge nanyakeun wae atuh RT Somad teh RT Somad gitu lah mana imahna kayak pada nuduhkeun mohon atuh keun abdi ka ditu atuh ayeuna nya dal atuh miang Mardi teh teu talang ke leos we jalan kaki dua jalan terobosan keturun nerakaana dan di luhur ge loba gang gitunya loba jalan satapak nu bisa di orang tega kocapkeun di jalana aya budak lalaki nyalah bujang ngora gitu bujang kagok bujang tanggung gitunya yang punten akang bade tumaros ka ujang tiasa emang Kang kumaha kitu Kang jeung eta budak lalaki sanes bade naroskeun ari bumina RT Somad palimana oh RT Somad tuh itu tuh nu aya tangka ieu jamu batu sareng buah tuh jangkung buahna katinggal ti dieu buah
tangka buah sareng tangka jambu batu taheta Pak RT Somad mah. Ati mana kita hari akang Kang? Oh hari akang mah eta ieu katen pun aki nya mang ka aki yaya aya periogi akang teh ka RT Somad Nya ta eta sok bumina Kang. Atuh munjang terus ngawartosannya. Nya sami-sami Kang. leos atuh ngajuk juga imah RT Somad. Assalamualaikum. Lalu di pagar mitra kuawi bisinya ngajarkeun dieu. Waalaikumsalam saha. Abdi Tekung silila kurduk tipipir bari nyakal bedaug aturada reuaseun Mardi teh bari ngagigiwing bedaug di lagar. Naon dong? laras ieu teh abdi bade tumaros laras bumina RT Somad. Oh, bener, you bisa nanti sama tanyaan. Iya nya kuring, aya naon gitu aya naon. Asara ruas, ujang di mana ya? Abdi mah di Tong, di Perek, di Gamlok. Ngan ieu nyaba nya ka dieu ka pun makaman ka Yaya. Oi, gedengan dulu laki ya. Ayo, aya naon kieu? Di haturanan lingi senaku aki Yaya ayeuna aya periogi. Oh, gitu. Oke atuh yuk nyimpen heula bedog. Keur malahan suluh ieu teh. Kap bieu keur dipipir mata ieu teh. Ya tuh kada kejero heula ka dieu tah. Sok atuh tah pageurna mitra dibuka itunya. Atuh rada we asup ge keula dina babangkuan hanapeun tangkal buah. Itu di dieu tuh tepas atuh. Wios di dieu we dina hanapeun tangkal buah raoseun aya bangku meni lucir kieu tina awi haur mah kuat lucirnya babangkuan. Oh, pan ari ieu sok didararinya lamun aya nu ngarona teh sok kadari ieu teh heula ka dieu heula boh naon teh. Datu daguannya arek di heula salin heula jeung nyimpenan bedog heula yeuh keur malahan suluh bae kajeun da geus loba. Leos atuh RT Somad teh ka imah bari jeung ka pipir terus ka imah bedog disarangkaan deui digantungkeun dina palang dada nu aya pakuan. Aya saha abahna? Pok pamajikan RT Somad. Nah, Mairoh Paraji cenah Mairoh teh. Itu bibi yo ditakan itu ku Kiaya aya perlu cenah. Bae, da geus menang ieu waktu hari tadi pan boga milik geuning urang ge. Meuli tanah dibere ku nu meuli dibere ti Kang Oji dibere alhamdulillah. Cingah tuh ka ditu tepungan bisa aya perlu. Pok pamajikanana nyarita bari jeung ngajurungkeun. Mitra teu kakocapkeun salina nanaonna geus saged atuh keluar we ti imah eta rumpah gaya ieu we kitu dangdan itu nya sopan. Oh ieu atuh ayo jang Mardi ayo jang Mardi teh ieu teh geuningan poho deui nya bungkus kolot.
mohon abdi mardi anu teu payun geus teh hilang menito silap deui padahal can lami abdi teh bisa ngukur tanah teh anu Kang Oji. Oh poho sidikan baheula tuh geus kolot atuh. Mitra jerut cing laleos maju heul katen ngajugjug katen bah aten aki yaya. Aya naon sinajang Sahabat bari lempang teh nya ngobrol gitu. Duka tuh aya naon-naon maka ditu we supados jelas langkung uninga langkung jelas mah engke. oh atuh ieu hayu Cinggan diga tuh tuluy we da tepati jauh teuing gitu nya tepati jauh teuing katen itu jolanjog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam RT sok ka dieu teh. Geuningan aya juragan. Mohon ya abdi teh anu ieu teh nu galeuh tanah teh eta Bamudasin teh. Oh nya leres lah Bah Mudasin mohon aya pikir sanaon atuh ka abdi dipiwarang ka dieu ye asa arisin teuing kumaha ya juragan ye. Iya kan ye we horang teh sok ge keula tadiuk tah aya sok cai nyai cai ya. Tepung silila kudu itika teh ngocai kopi jeung malahan mah teko ngajingjing bisi kurang anu itu nu tadi urut tuang mah geus beak geus geus kosong itu. Ieu atuh Pak RT kopi heula tah. Oh nuhun pisan atuh nyai. Sanes aya naon ieu teh ngayan ka abdi ngageroan aya naon bisi aya perlu naon. Ieu jeung RT ieu mah susuganan jeung badami jeung sugan bisa pangaturkeun jeung pangmemenerkeun ku Nyang RT. Aya pikir naon gitu bah eta ki. Oh RT ieu ye si Nyai teh arek dipilih leungkeun ku si Bah Murda rek dijadikeun anu ngora kumaha RT lamun kitu bisa. Aduh kela kumaha kela ayo rada bingung yo. Ari juragan kumaha lain ngoha tanapi gaduh bojo. Kuring mah boga pamajikan boga budak malahan tapi dari hate macam bisa dibogodo atuh RT. Oh Bah Murdani. Oh gitu. Kela ke atuh hari kitu mah berarti rek nyalung merenannya kita. Gitulah lawan ieu nama kita naon teh dicekot gancang nama kitu rek nyalung goreng teh tapi wah rek tanggung jawab. Bisa wae juragan mo lah. Kun gampang nu kitu mah. Asal siap we jang biaya atawa biayana pang-pangna mah. Arek kawin kumaha arek resmi arek siri ieu teh. Wah mun bisa mah eta RT. Mun bisa mah atuh resmi we ame pupu. Kekela ge. Urang pikiran heula kela. Lamun gitu mah kuring kudu nepungan si lebe.
lebih odi manehna mah bisa lah dibawa badami komo dibalik diwawalan atau dicocokkan gitulah kudu radakana biayana. Wah, masalah biaya mah tong hadiwang. Aya dikuring lah sok we kumaha nu penting bisa pok Bamur Dasim nempas gitunya siap duit mah tong sieun cenah gitu paribasa ceuk kasarna mah. Siap dah. Keun ke kuring rek badami atuh jeung selebe ci kira-kira lamun ke dibere dipenta biayana sanggup mun rada gede. Masalah biaya makan ngomong we ke kuring nu penting mah asa bisa komo resmi mah boga surat kawin ame jongjon misi boga turunan ke jeung si nyai. Desi abah gede kene hate juragan tidak kalau cote umurna dari hati mangora mitra. Wah Murdasim masa bener we nyada minage dongengnya dadari dongeng mah direkayasa nya mending ge sok we kitu atuh tepungan lebe badamikeun kumaha bisa nah lamun resmi biayana sabaraha kitu nya kan. oh nya mohon bah gitulah nya gitu sok pamitiasa mah gitu we sabaraha pami resmi pami kawin siri sabaraha bayang malah mun ieu mah kawin negara we resmi rek hajat nya hajat atulah urang hajat we. Wah hebat juragan mah rek hajat juragan nyalah urang hajat we nah teuing asa resmi we rumah tak yeuna kawinna marerencepan bisa moal kira-kira RT. Wah bisa juga nama gerawan we tu ayeuna mending sekalian lah lebih odina da aya tadi teh balik di sawah lohor bareng jeung abdi malahan mah Atuh urang teang wae ku abdi rada jauh jeung euy. Oh RT Kajang Mardi wios atuh di palih mana bumina eta belah tongo aya tanyakan aya gardu hancip gardu hepos posrona tak tukang heupan hareupeun pisan tukangan posrona teh imahna ngan dalam mah jauh wios atuh kumaha juragan pamikanu mobil ku abi urang pilari kabumina supados kacanak. Alus gitu jik atuh di Atuh mitra Mardi tetalangke gap kanu kunci mobil anu disimpen dina meja cokot terus atuh abdi bade angkat heula nya bade ngayekeun ka RT kalebe odi nya bener kitu we ka dieu we kitu aya badamikeun ceuk aki aya gitu moal apaleun mang mah aki aya mun atuh mang aki padahal mang sabenerna Mamardi teh ka ieu teh ka aki aya teh mang ngan kusabab geus pada nyebut aki jadi manehna ge pipilueun teu kocap teu talangke Mardi ngaleos turun ka handap ngajujug anu mobil atuh di starter mohe naik kana mobil starter berengbang
rada lumayan rada angang geus pelebah tanyakan rek mengko ka kenca ningali aya garduh rona kasisikeun ka kenca mobil teh rada angang seeutik di pengkolan da tanyakan nyoba mengkol gitu geus kitu mah turun weh. Punten ece ka warung nanyakeun da aya warung deui di dinya teh kabeneran ari bumina palebe odi palih mana eta tah eta anu eta nu hareupeun aya kantor hansip parantingarona tah eta gadurona sok tah eta pisan aya cikeneh mah ti warung majikanna teh coba teh atuh ari ujang ti mana kitu abi mah eta ti Lebak alona aki yaya ngan abi nuju abi di Tonggo di Pereng ari bumi mah di Gamlok geuningan dulurna aki yaya sok tak kadinya tah belah kulon tah eta pisan tah nu cetak koneng mitra tetalangke leos satu mardi teh ngajugjug ka imah lebe ngan hanyakal mitra hapunten waktosna kabujang seepkeun enjing aturang teraskeun deui dina jejer carios aki-aki Nyandung bagian ke-12 keun enjing urang teraskeun hapunten nu kasuhun hapunten samudala kalepatan anak kakirangan abdi mugia teu boleh kawargi sadayana baraya tong hilap di like di komen di subscribe di Sunda Bandung Kidul sareng kagugun ti Banyaran cag urang tuna heula ieu carios enjing urang teraskeun deui tong hilap kadulur sa alam dunya cing sarehat teu hilap sanes tong hilap ya teu hilap kawargi-wargi cing sarehat mugia di tayungan ku Allah Subhanahu wa taala ditebihkeun tina balai dimudahkeun rezekina sakitu ti sim kuring nu kahatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.